Aduh, tapi amatnya. Panas jasa ki budak ki, asal belum bewak. Istirahat dah. Rat. Kayaknya kok. Kok mending mancing yuk. Kagalian loba lauk cenah di situ. Emang saya mau ke pancing anak. Ayah kerja urut ketua tapi sia meli umpananya. Orang ngalah cacing berot. Teu kudu meuli-meuli. Pas loba duit bae sia. Lah, wong ngalah cacing gimana? Tanah teu aski ieu pacul lagi eueuh deui. Alah gampang rot eta mah ngalah bae urang di kebun si Amin pas aya pacul di itu. Sakalian urang ngarobet dangdirna si Amin jeung bakal urang di ditu. Oh bener kok, mending geus beakeun bae urang lah sakalian jual ka Mang Jaed. Bener he. Aduh. Istirahat lah. Kadangan lain lah. Saya tanya. Dak. Kok si Adi dia sih? Kan tadi gak aing aya dieu min. Kan aing mah selalu aya jeung sia. Ieu beneran dak, aing tong ngimpi. Min, sia mah tiba heula sampai ka kuari ngebondang deur we. Emang saya teh capek. Terus yang ngelamar aing na iraha min. Ih. Tenang dak. Kege gedeung deui. Kebon aing panen. Bila perlu mah kebon-kebonna ku aing dijual di ngelamar sia. Nu bener sia min. Ih, demi beda. Tapi kok aing nama sia beda sih dak. Lebih gemoy, lebih glowing. Ngadahar naon sih emang? Kos ieu, kos artis Iris Bella teh ya. Mangkana min, mun sia hayang buka kabogoh nu geulis, modalan, skincarean, bere daharan nu bergizi. Ieu mah unggal poe dibere daharna kulub dangdeur. Heuh, siap dak. Pokokna mah mun sia hayang balik deui jeung aing lebih bekerja keras demi masa depan urang dak. तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या कर रहा है कुछ कुछ होता है क्या कर रहा है कुछ कुछ होता है क्या रंग लाई मेरी दुआ ये इश्क जाने कैसे हुआ बेचैनियों में चैन ना जाने क्यों आने लगा तन्हाई में दिल यादें संजोता है क्या कर रहा है कुछ कुछ होता है क्या कर रहा है कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है क्या कर रहा है कुछ कुछ होता है क्या कर रहा है
कुछ कुछ होता है। Eta Jarot yang bawa ke kamarananya. Dek main badminton gitu ya. Kira saya mau cai terus. Siapa apa kurang nak cai sih kurang nak cai. Cai minum aing make rot. Lah, wah aku bodoh sih ya. Amin pasti mau cai kakak bonnya coklat be kurang lah. Soalnya calakan Jarot kayak ide kriminal mah. Lah, wah nyokot barang Amin dia mau kuna naon. Kamu sih tahu. Tuh kan, ceng gaya pacu Amin. Nangis orang, Mbak. Geus bira Garot. Rasa kalian ku sia. Siapa deula atuh banget aing. Aya tampang banget tukang macun teu. Mending siapa ya aku makan keker. Sia kunyen beban lah, teu guna sia lah, kadikeun lah. Aing nu ngalah sekalian ngalah dangdut sa warung mah. Woi, senak maling dangdurnya. Nah, di siapa? Aing dek ngalah cacing jeung useup. Kali sia mabur lah. Alah, alasan bae sia, pasti senak maling dangdurnya anu si Amin. Hei, bayawak. Sia aing ngakali dangdur, ngakali emas oleh ku campur sia lah jeung urusan aing. Iya kebon CS aing, sanajan aing babak belur, aing mah teu rela di bado sia. Ieu kebon dangdar batur aing. Geus ieu rot gebugan bae lah. Geus ku sia bae kebugat aing kerja pacung ieu sing beulah eta we guluna. Aduh, Alda. Aduh, baby, my honey, my bunny sweet. Makin bahe nol bae, makin glowing bae, makin gistok awawa. Alda. Min. Min. Ayo orang jubrat jabret. Aduh. Alda. Min. Baby, Alda. Udah Min, istighfar Min. Ih, siapa bego panas-panas saya di kebun Min. Ada kunaon si Amin nyaman motor kau situ. Woi, be. Ada kunaon baturan sia. Ih, garila aing mah sange kayak ulah kitu-kitu teh endak. Geus cukup geus botolna jeung urang kayak nginum. Ih, garila urut di kaloman si Amin nih. Garila teh aing. Nah, sedak tidak ya dak. Be. Alda mana Alda? Alda sahas ya. Ih, Alda be Alda. Mantan terindah aing. Siap bukan mantan ke hantu geus mandi adus ya itulah. Nyawa sia jomblo ge. Heh. Sia naon duaan di dieu ha? Ngeganggu aing bae. Be, bener be, aing tadi ngimpi Alda. Geus kayak bae ngomongkeun Alda na Min. Kebon saya banyak tuh ke budak, galian acak-acakan. Budak iya ya. Oh, eta. Sia. Haramja ada dong ngacak-ngacak kebon aing ke mah beungeut sia ku yang duaan diacak-acak. Oh, mau bener rot. Ayo urang kabur. Min. Wah, ada yang budak. Wah,